nggak ditonton. Baru kumaha kamari teh? Geus kapekan kamu teh. Ulin baca namanya ngamu ke si Junet kamari. Yo, orang mah ngamu ke si Junet di bawah jampe. Topan mah kurang di kurang ge. Sebelum jangkar tah. Ah, pade sih mah. Ayo sering ngajengkar nang ngerakun gitu mah tuh. Urang mas di jampe tuh diberek dia ku si Junet kan. Malu. Batuan. Sok supaya ngomong teh da kieu ge mati sok didinya kurang kumpul jangkar tah. Goreng. Tapi jasing lamun gelut yang barudak si Wadri tetap jadi bantuan orang ya. Hanya bantuan atau kira aku tuh dibantuan. Saya mau nage eta mah jang sorangan we kabehan. Ya batu mah awakna ge garedek mah mun urang ditenggelan urang rusak ya awak. Sugan teh bisa sorangan kabeh urang mah punya encan kan si Junet teh mere ilmu teh jadi seorang heula jang kabehan mah engke cenah. Oh, teh capek urangnya. Amanah si Junet jeung si Ading cenah kadari. Oh, si Adi mana? Si Ading mah jadi ting kumanya. Leungitan wae sih juga boga ilmu barja-barja nih kan. Barja-barja, saya ilmu di mana ya tak? Yang sabirin. Bener pada yang sabirin. Ah, bener. Mana ya yang sabirin teh? Sebelah togonya. Urang eta lembah naga. Tuh nya urang jago. Bener. Ya. Rek ngilmu aing gitu. Aing sieun pas urang balik. Terus sieun pas si Adi. Aing mah kayak seuri. Aing mesin kieu, si Ading ke datang ke urang, jual jadi sakti ke teh. Guru da teh ke yang sabiri teh. Ilmu bajra-bajra kumaha. Urang ke dikitun, bur jadi urang hayang lemponya. Oh, ini urang hayang ilmu bajra-bajra. Ih, itu kieu. Urang masih arek mah. Jupat 7 puting cenah. Naon teh naon? Ngopian iwung. Hah, ngopian iwung. Kan itu jangkungna, aya saban iwung eta. Dikasih itu mah kan dikasih satma goblok. Oh nya. Oh, konyor. Gelak keceng. Eta mah ngopian iwung teh dijampean emang dijampean jadi si iwung teh ngajangkungan jadi ngarambat ilmu. Oh. Kan juga akar awi ge kan ngarambat ilmu. Oh nya bener. Ai si satma diopian teh juga nama jeung tilu buku-bukuna dituk-tukan di nek di kos pagar ningan. Dituk-tukan di opian teh eta mah debus. Debus. Sing yang gini-sinisna. Ilmu eyang kaliki. Si satma si satma ilmu Ilmu dua sih tahunnya euy. Si satma marukan tuh. Itu gitunya euy. Tempo suku lagi kota juga awi limuran gitu kan. Aku sama pasti topang ya. Iya, bor. Cuma ini setopan euy bisa. Iya, bor. Iya. Yang mati mah cacing ada kok bisa cacing. Waduh, mana tuh biji ada. Kan juga nama. Soal nya. Oh, ini dia era orang yang melu era sing warung kan monyet. Iya, itu bisa kah? Nah, pokoknya terang. Dia. Ini kadia. Bejak eta papan eta bejakan ka betul mana tah urang dulu cek urang gitu. Oh maka jangan bataran urang jeung urang heula tuh. Mana ka dewek? Naon aturan teu wani di mana? Asli. Cing mania. Oh ajar bor. Oh biar aing mau ceuting aing ngagong saya cing. Ah ele begal. Gua. Boleh. Ay nyeri euy itu pas nyeri bayar aku beli ke depan dulu dah. Si nyeri. Wah, sak maliar dasar. Ya, kalau itu.
Baru dah kemarin aja mengingat tulisan dah. Ting kamarana segitu teh pan pugu orang ting sareng nyeun rencana teh. Tuh, tadi orang nyamper si Satma, tapi cekin teh, kebon dah. Dah. Tuh, mau yang ka kebon sagala. Berapa orang geus ngumpul dia? Oh, orang serungguan itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naraon dah biasa we ngumpul. Ke karil. Dengan baraya. Gini aja nih. Panggilan teh. Lain ngomong gimana? Masih kapan kesalahan? Anjing kan sieun gitu kalem atuh. Kain sieun yang hampir masalah. Itu benar kan? Aduh. Mah awak gede, wani eueuh. Pernah naon marane darinya duaan wae gitu teh. Eta guys, aya bisnis. Bisnis nyari. Saya rencana urang. Teuing aing mah lieur rencana teh ti mah ieu we engke jadikeun lah. Untungna mah tanyakeun ka si bos rencana mah lieur. Masalah tiga dua eta mah. Ieu teh ngomongkeun naon atuh? Tadi tinggal ini. Nya kieu we neng geuning biasa Bisnis gini. Bisnis urang ya mah, bisnis udah orang. We jalu ieu mah neng tong eta lah. Iya sudah apa-apa. Kurang tinggalan euy. Nyari asli teh. Naon cing eta? Beda naon maneh? Di mana we tenggelan? Kurang tinggal ku badak si Burhan. Enak. Aduh, mana ya we si Burhan? Sabar urang. Ieu teh aya naon atuh ih, mimpi tadi teu ngartikeun nih. Oh, orang mah kitu we. Ah, Kawan yang kalah ya mah kalah. lawaka tuh. Kita mau modus. Mana deh? Tinggal di sini yuk, kenaon. Terus arep kuih nanya. Neng ka mana, Neng? Tuh, salah. Terus tinggal sih. Sangat jadi we ini. Balik. Asia ini si Melati. Mana? Di mana di Tenggelan, cing balik ngomongnya tepokeun beungeut teh tepokeun. Kali mana we main non bener. Si Usu. Aduh. Wane-wane ya. Karunya dah tinggali buat kabar dengan dia tuh. Sok atuh ayeuna mah sok kita sok Balik wae. Tuh ada orang tadi diu, kelopaan. Lengan dicekelan. Ya teu bisa kodang atuh. Katakan teh mah ana tuh sebenarnya boga rencana. Sakira teh wani mending kabur gang. Siling mah nyarakeun bos wae. Geus jamu batur teh lobaan ieu. Aduh, dilayanan we di dieu. Kan geus kieu mah maneh nu rugi. Ayo urang mah. Iya, pannya. Aduh, Bisa di depan ya mah. duman euy ieu Di mah. mana? Dudukeun tuh, itu tuh. Terlewat. Kira ya. Panah, geus wani lah. Duman, suban kayak dari tuyul lah. Jinet, bari ka mana? Teh si Burhan ieu teh Neng. Da kamang bae udah ngelatih si Burhan we. Ngalapin naon ah? Belut aya masalah sih si Topan. Alah geuning, berarti atuh ya bulan ayeuna mah jago geuleutannya. Jinet kita apa? Sieun salah sasaran we si Burhan belum gitu. Iya tuh, mingga ya nama orang pelarian baru dah di Suburhan. Kalunya bisa punya naon kayak si Abuhan. Iya tuh. Siapa kudu berarti kan Pak Kamu yang hari kita. Poho, ilmu kudu aing mau cacing, aing ngagaung cacing kudu kitu. Tadi kumaha kita di? Aing teh saya ngomong kieu, aing mau cacing, aing ngagaung ngising. Onong gelo jeung ngisi. Pengen tujuh bar. Aing tadi mau ngising tuh omeng. Geuleuh. Ini pengen bau. Dah ada bersihan itu. Ini naon nyeri? Ieu nya. Iya ta, iya pas tadi pas ngabulan dudak cenah nyeri. Itu. Mah teguna tak kali teh. Ayo sendiri bisa ya. Penurungannya. Bagus lah. Sekarang sampai.
Kenaon mana Burhan? Ya kunaon lah burahan. Dia gelut lagi lagu. Mani angker harus kita teh. Naik kumaha teh? Macam mantra. Balik naon ku deui urang ge. Ih, abutan ulah garelus bisi turutan ti barudak aralit teh. Si satu anak gitu. Sopannya. Monyetnya tuh. Sopan, Datang lagi gede monyet. Kumaha teh? Kumaha ya? Jangan kubaran. Kayak di itu di mana ya? Mending aya nama urang lihat urang petarucingan. Bisa jalan ya. Urut kon wae. Ini kan jabeula karang urang ieu keturungan naon. Kayak lamun tetarucingan bulan paling jagonya. Nya tuh bulan bisa belajar. Jampe heula. Waras kumahaning jati kumaning waras. Cager wae. Kuat. Kuat? Tuh, kudu nate itu tadi tah tuh. Kudu nate Bener-bener mah ilmu teh jadi. Ilmu aing geus pangsang. Sorry men. Urang salah tadi. Salah maca. Mantap. Itu tuh nanti nih urang bahasa teh poho nih kan. Mana? kudu nate tadi teh pas menutup itu almana pake gini. Salah pas salah maca nya. Sedalin nyamper heula kurang tuh. Ulah sagawayah mata. Cat mana ngaliwat orang keur ngobrol. Kemarin dia. Kira aku kudu nyampur lagi. Pokoknya jauh teh. Jauh. Urang neangan tadi ngene. Ayo atuh ah. Kuat ya, itu orang tertarik ayo. Yuk. Cager mana? Gas, kuy. Kuat. Kuat. Semangat berarti ini tuh tadi. Bola. Paling jagonya. Salah sok. Tahu. Urang we. Kurang can boga ah. Urang heula. Neng mah tak apa jadi moal. Lu aja. Ajak li. Apa le? Asli emang gitu. Buru-buru ya spesial. Awakna juga jama. Akalna juga satwa. Maneh tah. Pergi cagur. Nah, untuk jawab bola. Kumaha? Awakna juga jama. Jelma. Akalna juga Satwa. Satu mana? Monyet. Si Neng pintu baterai sih. Aduh, Ipan. Anjir, hina. Nah, aja monyet kumaha jelaskeun. Apaan tuh awakna juga manusia sih, lo pang Ipan. Terus? Akalna juga satu kan satu eta mah. Oh, nya bener. Berarti mungkin satu. Anjir, aduh. Ulah gitu lah gitu terus. Tulungan beta turang. Sok tadi. Ajunet. Keng. Orang. Aduh, ieu aduh ibu. Katanya hiji ah kudu. Ya, aku udah kebagian. Lah langsung jawab juga si eta. Kurang ku sini. Cek heula tuh. Tapi ulah ngeres maneh. Nah, Ieu mah rada. Tadi pakai huras, salah. Oh iya. Dipakai huras, dipakai lulus. Naon daw. lah apa emang jong orang. Tanya kok ngeres. Ngeres burah. Sok Nah, naon. emang naon itu apa nih? Emang awas mun orang mana Itu. terusin enggak ngokan tuh. Naon net? Apa nih panjieun mikir ya kan? Ini mau apa? Oh, kurang apa? Kabel dipasangkeun. Lain, salah. Udah non. Naon euy? Dipakai huras, dipakai heula. Tapi kan. Nonton. Beralep ya mah kabeh ge euy. Tahu ah. Iya man, suruh kan. Dipakai mah huras tuh. Oh, bener. Salah. Naon itu? Ya, jawabanna teh karet ketepel emane. Nanti tuh nyaho open pake mah huras nih manyangan. Dipake mah bagabel. Bisa Ayo jago. harus tukang mikir ke mana wae. Mana mah ngeres otakna, Sok Bos. sahan, ayo na sahan. Kapan ya? Tuh. Sok. Apa tuh mengarah pisan ke miri? Tahu ah. Lawak ka itu neng. Pikir ulah. Pikir ulah, Neng. Naon atuh data apa? Pikir. Pakai di Pisan. Nungki opi ningan. Pizza. sama kan opion wae bukan. Paparnya. Apa? Sama kayak miring ya. Tak apa ah, nah sok. Katari pusima ini. Bisa Jadi dikasih. Baper deh, baper. Irung ngabung. Enggak keranya di dieu. Bobogan orang bikin aku Oh. orang ulin. Cuma ulin orang nih sebenarnya. Baik, nama suka ilmu di mana orang ilmu kan. Benar. Ayo na sahan. Namanya Abi lah. Sok. Bisi. Pohon ya. Biasa umur. Kolot. Kita masih muda. Apa sebur ah? Eh, Tuhnya pohon. udah
Ya koho aja. Ya duit cek urang ieu. Udah, abis Udah ya. Oh, tuh udah ya. Lain kudu Kasih neng lagi ya. Tapi Nah, aing terus. Wih, ngomong aja sih, Neng. tapi lain neng iya pan ayana neng iya neng ieu mah aya jauh. jauh. Kurang waduh. Urang semoga neng melati. Itu dibonceng-bonceng apaan tadi ini? Cing urang euy. Tapi jauh sarea kita. Oh, Ngan tengah neng gitu. Kasih neng anu di kurang waduh. Ajak Ah, sok, mak boleh. Ya, sok siap. Mandi naon? Anu meunah? Anu meunah. Mandi kadal. Hah? Mandi kadal. Lain. Mandi kadal kumaha? Sapotong. Bungkus. Wes weh. oh mana pisan? Ya bau wae. Tapi kan kelek urang mah seungit. Oh. Mandi naon ngeunah. Hati. Mandi Melati kamu. jauh-jauh. Mandi melati. Mandiin kamu. Oh, aduh. Mana mah kitu Kamu teh maksudnya teh budak gitu. Nah, kamu budak jauh-jauh. Kakak tuh naon jawabannya? Sakatu ah. Nyerah Taluk. Lalu kae. Karena itu orang mau mikir aja. Data apa? Iya. Kalau ingat mah. Iya. Ya Allah. Ya, apa api-api. Nah, gitunya. Oh, iya. Pertanyaan Malam atuh bor itu abong galau sama. Iya mandi iya mandirikan rumah tangga jeung si Neng. Si Neng di wado. Waduh, terus itu si Neng yo. Si Neng wado apa? Kan ning wado ning jauh. Kenapa nanti ya? Kayak aya. Kang nengen ya. Ayo nama inget deh. Oh, ketemu bro. Nah, orai saya sampeanan tapi ari ini mah aya. So, Apa? naon? Sabab orai amungeun Sak keburhana. Oh, kurang naon? Namun buka suku mah. apa? Naon? Lila Hiji. bro atuh. Oh iya. Tuh sabab orai pas pembagian suku mungeun datang. Bener tuh. Gaya salah. Pembagian ramu. Oh, bener sok. Sok tebak Tebak heula. heula. Namun boga suku. Namun boga suku. Teu boga suku nah teu boga suku. Lamun orai dibere suku macok. Pun Apaan teu boga suku ge maco kan. Nya. Lamun orai boga suku. Tahu. Kalau mau maneh lagi pacoknya udah gimana punya. Nah, asik kan nama sih, adretan ya. Atuh gan mana jika uncang. Uncang nanti begitu teh. Kanguru. Dan itu apa jawabannya naon? Udah jawab deh. Masih mikir tari kurang ya. Jalan itu apa? Pan teh apa we sih? Apa tuh mau Udah apa? Oh, iya. Tadi jawabannya bener sih Bener. Sebagian suku mungeun orang yang Datang daeraan Ya, sorai mah. tingginya. orang mau aja lama besok kamu tadi ganggu mana ya rumput Rumput. Badan kita. Oh, rumput. Sok sound ya. Mandi. ayah jadi Nah, sok. gede hidung buluan naon Rambut. ayo nggak kurang mau gede Legahun. ayo lulus Oh, ini lulusan. juga orang juga anak Tongres, konda tongres. itu anak konda Oh, anak konda. kan gede Hejo anak kona mah. tapi tapi kan tak buluan Naon atuh? Bisa wae kan ngopi eta. Aburhan? Naon? Aduh, Kan tadi ini sudah namun salah nih. taluk taluk ah, tapal. Bingung ya. sama pertanyaan yang makhluk goib mana biasanya makhluk goib Salah satunya oh kudu nu IQ-na tinggi ya tah. bari atuh aku mah ada jangan sih pertanyaan teh Suka atuh Naon itu atuh jawabanna? penonton apalnya. Singson. Penonton anu apa tuh? Sok bur. Sok, yang penonton anu apalnya pertanyaan si Juned tuliskan di kolom komentar. Pertanyaan anak gede hidung buluan lulus naon anu apal ke di aya lah kuburan dibere tahnya dangukeun tah eta dibere ilmu ilmu Tip. ilmu ka awewe oh iya si Juned mah tah aya dia mah ilmu kabubulan Kebetulan. Orang jawab ya. Ade Lang iman. tolong dijawab bisa ngajak
jawab ke dibere hadiah curang. Ilmu kabuhulai. Jadi sekelas. Itu ah. Balik ah. Kurang tangan si Ading. Ya, Allah. Kurang nyerang golongan si Wati lah. Kemarin mana kita.